Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu pek gerak karawin aranjeun kabeh maka awewe moba anu mikaresep anjeunna moba anu mikaresep lakum karanjeun kabeh minan nisainya dina pirang-pirang istri. Tah jadi nikah teh kang dikaresep lakum gitu ka istri ini pembukat ka istri ada ulah ka wanduk teman masna dua wasulasa sarang tilu waruba sarang opat ka wau dinya teh temenang dijadikeun wau ata masna dua wasulasa sarang tilu jadi lima waruba sarang opat jadi salapan temenang wau didinya nyaeta wau bimakna ao jadi eta teh boleh dua boleh tiga maksimal opat. Bismillah ngawitan abi ngaos kana ieu kita Fathul Ija hartosna mukakeun samping kalayan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Rahmani Allah anu bernikmat ageung Allah di dunia kesaya makhluk sifatna Allah Rahimi tur Allah anu bernikmat alit Allah di akhirat ka mukmin nungkul tiasa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal imani wa qassa ba'da ibadi bi ta'ati wa ba'dhum bil isyani. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adada ma zara bihil qalam. Ayeuna urang ngaos ngadaras sami-sami ngadaras mangga buka kitab Fathul Ijar mukakeun samping tawas sarung gitu. Qala sahul mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Buka kitab Fathul Ijar. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu pek gerak karawin aranjeun kabeh maka awewe moba anu mikaresep anjeunna moba anu mikaresep lakum karanjeun kabeh minan nisainya dina pirang-pirang istri. Tah jadi nikah teh kang dipikaresep sakur kitu ka istri ini pembukat ka istri kade ulah ka wanduk temen masna dua wasulasa sarang tilu waruba sarang opat tah wau didinya teh temenang dijadikeun wau atap masna dua wasulasa sarang tilu jadi lima waruba sarang opat jadi salapan temenang wau didinya nyaeta wau bimakna ao jadi eta teh boleh dua boleh tiga maksimal opat. Bismillah ngawitan abi ngaos kana ieu kita Fathul Ija hartosna mukakeun samping kalayan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Rahmani Allah anu bernikmat ageung Allah di dunia kesaya makhluk sifatna Allah Rahimi tur Allah anu bernikmat alit Allah di akhirat ka mukmin nungkul tiasa oge di maknan kieu sifatna Allah Rahmani Allah anu maha agung sifatna Allah Rahim itu Allah anu maha asih. Alhamdulillah risana pujian opat eta lillahi tetap kagungan Allah alladzi nyatanadat jalla anu paran anu maha agung naon qadruhu darajatna itu ladi Allah wa anja sareng maha mulia naon jaruhu tatanggana itu ladi alladzi tegasna dat ja'ala anu ngajantenkeun Allah an-nikah kana nikah sababan kana jadi sabab libaqa'in naslil anami kana tetep ngaturna kana tetep katurunana manusia kana tetep katurunanana manusia wasilatan sareng jadi pelantara atau jadi cukang pelantara
ilastibaki kana ilastibaki suubi kana mencetak cabang-cabang atawa campurna pirang-pirang golongan wal aqwami sareng pirang-pirang kaum. Wassalatu sareng ay rahmat Allah, wassalamu sareng keselamatan Allah eta ana sayyidina tetap moga ka Gusti orang sedayana Muhammadin tegasna kana Muhammad al Mustafa anu diselir sahibil iji anu ngagaduhan keagungan wasid sareng ganjaran wal wafa sareng nepati janji wa ala ali sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi washabi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi asaropa anu marulia nujumil huda anu jadi pirang-pirang bentangna pitudual wasopa sareng bersih hati. Janten pujian apa tentang kagungan Allah deui anu pantas dipuji iwabidat Allah. Urang mah teu gaduhan puji, makana urang mah bakal kembali ke Allah. Janten urang ulah asa miboga sadayana ge titipan. Allah teh anu dat anu agung. Allah makhluk urang sadayana. Allah khaliq punten. Allah itu khaliq urang sadayana makhluk anu diciptakeun ku Allah. Maka Allah parang makhluk mulia sareng malur Allah oge Allah teh parangtos ngajantenkeun kana nikah jadi sabab pikeun ayana katurunan manusia sareng wasilah pikeun mencetak cabang-cabang atau nyampurna pirang-pirang golongan sareng kaum. Jadi sareng oge salawat sareng salamna urang sayakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad anu diselir anu dijagat pirang-pirang dosa. Kanjeng Nabi Muhammad mah anu parantos dijadikan ku Allah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin. Sareng Kanjeng Nabi mah di mafhum tina dosa. Sahibil iji wasidqi wal wafa Kanjeng Rasul ngagaduhan keagungan ganjaran sareng nepati janji. Sareng muga-muga oge salawat dan salam dugi oge ka para pelaut Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi dugi ka orangnya. Mudah-mudahan jantan umatna sing ngajantenkeun urang teh sapatu umat di akhir amin. Teraskeun deui kalogatna. Amma ba'du anapun saparantos maca basmalah alhamdulillah sareng sholawat ka Kanjeng Nabi fahazi makariya atau apa hadihi makari ieu anu keur teguh dina hate musannif karena musannif bade mulai ieu ngarang kitab eta kurosatun hiji kertas sogiratun anu alif naon hujmuha jirimna itu kertas. Jadi kitab Fathul Ibarat itu teh hiji lembaran kertas anu alif tapi makna masya Allah luar biasa agungna pamiku urang terus diaos. Latifun tur anu lembut naon sakaluha bentukna itu kurosah jalilun tur anu agung naon qadruha darajatna itu kurosah agung darajatna adimun tur anu pohara gedena naon napuha kamanfaatana itu kurosah tastamilu anu ngurung itu kurosah Tastamilu anu ngurung itu kurasa ala fawaida muhimmatin kana pirang-pirang paedana anu penting tata Allah ku anu cumantel itu fawaida bibadi kalawan sapalina perkara linnikai anu tetap berhubungan kana nikah minal hirsinya tanah waktu nandur atau melak wa asrori sareng pirang-pirang rahasiana itu waktu nan wa asrori auqati sareng pirang rahasiana pirang-pirang waktuna itu sareng rahasiana pirang-pirang waktuna itu nandur atau melak wa tadbiri sareng cara ngurusna itu nandur dan melak wa masareng perkara li khalqatil abkari anu tetap dina kajantanana pirang-pirang parawan minal ajaibi nyatana pirang-pirang keanehan wal asri sareng rahasia jantan kitab ieu teh nu bakal ngurung kana paidahna nu penting nya
anu cumantel sareng berhubungan sareng nikah tina waktuna nandur atau melak salaki ka pamajikan oge dina rahasiana pirang-pirang waktuna cara ngurusna penciptaan parawan oge pirang-pirang keanehan sareng rahasiana gitu bakal dibahas nih ya kitab. Zaman Tuhan ngumpulkan kami karena itu kurasa wa taqatwa sareng nukil kami karena itu kurasa saur musonib wa naqatwa sareng nukilkan kami karena itu kurasa min puhuril ulama'i tina pirang-pirang kitabna gegedena ulama dicanakna ge warijai sareng jagona ulama mannahum anu parantos mapada nugraha ulama anu para nugraha ka ulama sallallahu taala Gusti Allah taala binailil pauji ku memperoleh kabagejaan wal ifdoli sareng anugerah wasamaituha jantan para ulama musannif ngumpulkeun ieu kitab kurosah anu ipis patul ijar ieu teh oge nukil para ulama musannif teh nukilna oge masya Allah itu kieu tina pirang-pirang kitab gegedena ulama janten ka para ulama teh dijanten ke nugraha ka para ulama ku Allah masya Allah ku tiasa ngarang ieu kitab ku memperoleh para musannif teh ku memperoleh kabagjaan sareng anugerah gitu. Wasamaitu sareng ngaranan kami ka itu kurosah sawar musannif bifatil ijari ku ngaran patul ijar artosna mukakeun samping sarung bekas fil asorina mukakeun pirang-pirang rahasia li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktu nandur wahal qatil abgari sareng kajantanana pirang-pirang penciptaan parawan wallahu sareng wungkul ka Gusti Allah taala bari mahaluhur Allah nas'alu nyuhunkeun abdi sadayana ayyaj'ala kana yen ngajantenkeun Allah kaina itu kurasa nafiatan kanu bermanfaat lana pikeun urang sadayana wali ikhwanina sareng pikeun dulu urang sadayana al muslimina anu muslim kabeh wa yaz'alu sareng ngajantenkeun Gusti hakana itu kurasa dakhiratan kana simpenan lana pikeun urang sadayana wali walidaina sareng pikeun ibu rama urang sadayana yaumal yang fa'umalun dina poenan teu aya manfaatna yauma la yanfa'u dina poenan teu aya manfaat naon malun harta wala banuna sareng teu aya manfaat anak ilaman angin jalma atta anu datang jalma Allah ka Gusti Allah taala biqalbin salimin kalawan nyandak pirang-pirang kalawan nyandak hate anu salamet min afatil qalbi tina pirang-pirang panca bahayana hate wasu'id dununi sareng pirang-pirang gorengna sangkaan janten musannif ngadoa ka Allah ya Allah ku tawadna musannif ku tiasa kieu teh musannif hakikatna urang sadaya ge tiasa kieu ngaos teh hakikatna ku Allah syariatna ku jalan urang nyupri ilmu gitu kan dina bismillahirrahmanirrahim ya ba teh bi maknal isti'anah kangge urang ba bi maknal isti'anah harusna ba minta tulung ka Allah supados lancar supados Allah mempada nugrah sareng mukakeun kana manah urang sadaya tiasa maham kana ilmu gitu sareng musannif teh sareng musannif muga ngajantenkeun Gusti kana ieu kitab teh manfaat pikeun urang sadayana pikeun dulu urang sadayana pikeun muslimin kabeh sareng muga ngajantenkeun Allah kana ieu kurosah teh cenah saurut musannif kana simpenan anu bakal manfaat di akhirat di mana nanti di mana engke teh mulai anu manfaat deui harta anak moal manfaat angin jalma datang ka Allah kalawan hate anu salamet tina naon salamet tina panca bahaya hate sareng salamet tina pirang-pirang gorengna sangkaan. Masya Allah akbar mudah-mudahan orang sedaya diselamatkan ku Gusti Allah tina segala panca bahaya fitnah dunia fitnah akhirat sareng muga orang sing selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah derajat gandeng engke tina